Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah urang sadayana tiasa tepang dina acara khusus, acara anu ngalibatkeun ieu teh kahiji paenten acara Bank Syariah Amanah Rabaniyah. Simkuring kapeto salaku pangjajab acara anu mana alhamdulillah tiasa urang sadayana tiasa nyarengan Al Mukarrom guru urang sadayana Bah Dodong anu dipihormat paenten ku urang sadayana anu insyaallah dina kasempatan ieu sajabi dina ngaoptimalkeun ikhtiar amaliyah dina sasi Ramadan ku ngalaksanakeun salat duhur berjamaah oge insyaallah urang sadayana baris nampi mangpirang-pirang ilmu, nampi mangpirang-pirang tausiah ti guru urang sadayana Bah Dodong. Kujalaran kitu mangga ka Al Mukarrom disanggakeun. Udah nama di dia setengah rene salaresna saha nu kasep teh. Kanggo bahasa Indonesia wae, bahasa Sunda. Malih kamari mah nganggo bahasa Cina. Dodong terjemah Al-Ikhlas dina episode ka 100 sabarahanya. Anu sareng dalang ajang. Pami diterjemahkeun mah kieu Qul huwallahu ahad. Cuy ihil yangsu gitu kan. Allahus samad. Cita jenta cincen su semi. Lam yalid wa lam yulad. Ni syuta Allah seite Allah seise ilaite. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tafu jase ye pepe jase uji cita te tu te kila ci. Asli. Ngan paur teh dipibaran sakali deui poho deui. Mak nyari kira-kira tuh Ustaz. Ieu teh kan terus diterjemahkeun ku Profesor Muhammad Yamin dina Iber edisi kasabaraha ti payun Ustaz. Siapa mah jual apa Ustaz? Kan bahasa Cina mah keur mah bisa jeung leumpangna tuh. Da leumpang Cina ada beda gitu. Hai, gitu banyak. Make hayah ya ieu mah henteu. Alah urang kawitan saja durasi kirang ti setengah jam Ustaz biasa. Mohon. Berarti luluncatan sada moal kabujeng hoyong dahar biasa mah gitu. Di daharanna itu kumaha. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ka qaulihil azim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajran. At-Talaq ayat 2 sareng ayat 5. Para mujahid mujahidah ikhwati iman rahimakumullah kalayan tengirangan hormat jalaran kauger ku waktos rupina mah urang sungkruk begukeun urang sentak badakeun urang langsung unggah kana pedaran.
kanggo padaran dengan aina orang cobi unggah tema judulna ngabiasakeun anu biasa sina jadi luar biasa. Tema anu kawilang basajan sakali deui ngabiasakeun anu biasa sina jadi luar biasa. Naon korelasi sareng ayat anu tadi sinerat tu simkuring kasebat-sebat di awal. Aya jelema nu ku Allah direkomendasi. Rekomendasina teh kahiji dina posisi aman sabab yukaffir anhu sayyiatihi, didelet dosana lain ngan sakadar dibuang di recycle bin tapi permanen. Jadi aya dosa nu sakadar recycle bin mah tiasa keneh dicanak, masih keneh meumeut dicokot deui tah dosa teh gep deui hartosna teu permanen. Di tempat sampah nu bisa dipulungan keneh tapi pamitos permanen taya nu dina surat At-Tolak ayat kalima yukaffir anhu sayyiatihi, ku Allah ditutup teu dibuka-buka deui. Jadi urang moal duriatan moal liek deui kana dosa nu urang kudu dilakonan. Nu mawi aya konsepna ti Nabi anu diisyaratkeun dina surat Al-Ahqaf ayat 15. Nabi ngajarkeun doa ayat 15 Al-Ahqaf ieu nurutkeun riwayat Abu Bakar anu di paparin ieu doa dikawit dirina nyalira kulawargana putra-putrana sareng turunanana ibu ramana sadayana lebet Islam sarta maot dina kaislaman. Janten doa ieu teh doa permanen. Usia 40 tahun teh hatta iza balago asyuddah wa balago arba'ina sanah gitu. Tah itu teh rekomendasi ti Allah mun rek bener-bener tungtung hirupna teh. Lamun rek teu bener. Jadi lamun usia 40 masih keneh liek deui duriatan kana maksiat atos ditutup ku Allah teh segel moal bisa muka deui. Tah bagian tina ciri jelema alus tungtung atanapi goreng tungtung. Lian tiko Allah ditutup moal dibuka deui dosa, jelema moal duriatan deui kana dosa, tobat sarta husnul khatimah. Lajeng seur Allah wa yu'zim lahu ajran. Ku Allah baris dilipat gandakeun pahala. Siga saum ayeuna hiji banding 10 teh apa gitu. Saayat maca Al-Qur'an sami sareng 10 ayat kitu panginten. Talajeng saha anu ku Allah direkomendasi anu ditutup dosana moal dibuka-buka deui sareng saha jelemana anu dilipat gandakeun pahala. Nu dimaksud dilipat gandakeun pahala teh kahadean anu nyampak anu aya teh gampil dilakonan teu loba halang. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Tak korelasina sareng surat Al-A'raf eta. Jadi jelema anu ngudag kahadean 10 tina hiji nalika urang ngadamel hiji poin kahadean maka 10 kahadean bakal datang. Matematika agama kitu pan. Hiji dicokot hiji teh 10.
hiji dibagi dua teh hiji. Lamun urang nyaah ka budak kanu cikal 100% nyaah teh. Datang nu kadua hitung-hitungan hedoni mah duniawi dibagi dua tinggal 50, jadi nyaah nanti 50%. Tapi ku hitungan syariah mah angger 100 gitu. Siga di rumah tangga lah urang teh nyaah ka bojo, nyaah ka budak, nyaah ka indung, make jeung kasieunan eta indung milu. Padahal cek Nabi sok ciri bener rumah tangga teh lamun urang geus mampu uji coba ngalibatkeun indung di rumah tangga. Kantos teh urang gaduh emutan yen rumah tangga anu sukses teh nalika indung urang dilibatkeun dina rumah tangga. Cana naon atuh cenah dilibatkeun di rumah tanggamu atuh da cana naon geus kasieunan berarti aya naon. Ya. Padahal konsep ti Nabi nalika sita Isa tu maros ayul mar'i adamu haqqan li zaujati. Rasul saha jalmina anu gaduh hak anu kudu diheulakeun hakna keur hiji bojo zaujuha. Carogena logis lah masuk akal sadayana ge bakal kitu rek saha lamun teu hidmat kana jadi salaki. Tapi nu kadua masalahna wali zauj upami kanggo caroge ka saha tah ieu nu sararea teu narima can karuhan ibu-ibu narima mimiti diatur ku syariat rek diuji kadar emas iman teh nya emas tah saur Nabi ummuhu keur salaki mah indungna gitu adil teu cek ibu teh matak teu sadayana tiasa narima kana uji coba eta. Iwatu iman rahimakumullah tina tema anu tadi ngabiasakeun nu biasa sina jadi luar biasa teu aya nu bisa midamal eta kajaba jalma-jalma anu sineulir anu ku Allah dicas anu bener-bener saha teh jalma-jalma anu takwa jalma-jalma anu cerdas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan sing saha nu takwa ka Allah mangka eta jelema teh dicas cerdas. Jadi nu cerdas teh nu takwa ka Allah. Ngan salah sahiji contoh takwa teh mampu nyiptakeun perkara nu biasa jadi luar biasa. Nu teu aneh jadi aneh. Nu teu aneh sina jadi aneh. Ieu mah mubalik teh aneh cenah aneh kumaha? Aneh cenah kitu nerangkeun teh teu aneh. Tuh nya anu aneh teh nu teu aneh. Kaharti keneh teh diterangkeun nya ngahina teh mah sada tong kitu-kitu teuing. Nu tak sim kuring paminggulem Ustaz Iwan ka Arjasari teh sok diamanatan kitu. Kade nerangkeun di dieu mah ulah alus sabab nu alus mah loba di dieu ge. Tapi da terang ngagugu alus anger. Jadi ayana anu alus teh sabab ayana anu goreng. Tah ieu mimiti urang nyiptakeun perkara nu biasa jadi luar biasa. Ari urang nganuhunkeun teh anu nyuguhan atanapi nu disuguhan. Teu aneh nganuhunkeun kanu nyuguhan mah atuh. Tapi nalika anu nyuguhan nganuhunkeun kanu disuguhan, tah ieu mimiti aya amal unggulan. Nah, maka jeung kudu nganuhunkeun sumun da teu dituang da nyeri hate atuh. Sok teu dituang ku nu disuguhan ku semah urang geus sagala kaprak-kaprak diasongkeun teu ditoel-toel acan kumaha rasa urang pasti kasinggung matak dituangna susuguh ku anu disuguhan teh eta teh kehormatan luar biasa kedah nganuhunkeun kitu. Sadiwan kayak bilih bade nyuguhan nganuhunkeun ti ayeuna. Bade disuguhan acan itu kumaha. Aduh. Ngantara nyuguhan udud sadiwan teh hanya ka teh lah. Da ngaharamkeun nu haram teh haram hukumna teh ngaharamkeun nu halal teh. Sim goreng mah satu acana naon buka ku udud sadiwan kitu. Da imut kasih kabayan geuningan.
cik atuh cenah bulan puasa teh mah buka teh ku korma geus cenah ieu ge ditekes-tekes teu hurung gitu. Da hurungna masalahna masa di mana teh. Alah. Bulan puasa teh na da rupa-rupa ning jadwal teh nu jam 4 bukana teh. Di balena buka jam 4 sore ayo Ustaz. Praktek dokter gitu. Sakanten gitu. Aduh, namanya apa? Pamorowan buka. Iwat iman rahimakumullah. Anu biasa sih jadi luar biasa. Ari wudu biasa naon aneh. Nah, tapi naha Bilal ku Nabi direkomendasi naon kotoprakna tarumpah Bilal kadangu ku Nabi di surga. Rekomendasi hartosna. Pira naon? Wudu. Sararea ge wudu atau pira wudu. Teu kungsi batal wudu ka mana wae Bilal angkat teu kenat rawatib sakitu. Jadi lebat surgana Bilal tanpa hisab teh lain lantaran perang tapi wudu. Oh, pira wudu dajal kitu urang mah jual pira matak henteu. Anggap enteng pisan. Atuh lamun wudu enteng mah babari kabeh sahabat lebat surgana ku wudunya. Buktina Bilal wungkul. Hartosna ieu teh wudu biasa tapi diciptakeun sina jadi luar biasa. Jadi produk baku sina bermutu kitu panginten pamilina produk amanah robaniyah Mas Sadiwan. Iraha teh asa nganyuk deui Sadiwan. Alah ini kawarawuh jeung nu nagih sih. Alah. Ka anggota dewan ge mun barang penta gampil Sadiwan mentana teh ceung teh padewan sim kuring mah moal barang penta. Ngan lamun rek mere kanu teu menta, atuh mere. Jadi lamun rek mere mah kanu teu menta. Ngan kamari kantos aya nu kasinggung pedah aya patarosan. Kumaha hukumna ngagantungkeun foto dina dinding bumi kitu pan. Ceuk sim kuring syaratna jujur mangga. Lamun teu jujur mah ngagantungkeun fotona dina tangkal kai kitu. Dina temok jalan, dina loneng, eta nu teu jujur mah di dinya kitu. Pami nu jujur mah mangga kenging cenah dina dinding bumi. Asa teu nyarambungnya. Ieu mah ka anggota dewan atuh. Iwat iman rahimakumullah. Tajadian anu biasa sina jadi luar biasa teh teu kedah milarian anu rumit, anu muskil, anu sapopoe lah. Di rumah tangga ibunya senyum kanggo suami beda naon susana sih. Tapi saur Nabi pan iza nazarta syarratka bojo ahli surga teh tos lah direkomendasi lamun anjeun nempo syarratka ngagumirakeun ngabungahkeun. Eta rekomendasi. Tah hartosna urang kedah cerdas. Jadi senyum anu matak tiblat anu lalaki mung init liuk deui hartosna duriat anu hebat mata kasmarat mata katalimeng mung ninggalkeun teh hartina bojo anu geus ngarekomendasi diri yen anjeunna layak pikeun asup surga. Ieu mah salakina damel di BPR amanah ya. Ngan dijebris we gaweana teh pusing beureun. Meja aut-autan beureun. Staf sadayana pi omongeun kabeh. Naon we disaliar dah. Nagih teh hasil Pak Usep. Itu dianggap atuh nagih ge. Cicing cita tuh ikut campur anu ngahutang abdi cita mah kajeng pipiluan lagi. Har. Iwat iman rahimakumullah ta keur pusing di kantor teh pan. Nepi ka keluar di kantor teh heula nyarane kana temok. Nenangkeun pikir bari anu ngalepus udud masuk bari udud. Bari nginum kopina ge teu make ekspresi perasaan berendak pusing teh ya. Kamana? Bari jejebris teh. Tapi mah jeung aya nu nanya staf sanes. Da sabab keur pusing kitu tah ujug-ujug ngaluarkeun foto tina ieu tina dompetna jadi
Jol serenge geus kitu mah eta keur pusing kitu ngaluarkeun foto jol nyerenge atuh. Tahu sadagus gitu. Sadagus kurbani ieu tah moal teh lah. Da jol serenge teh ditaros ku staf sanes teh eta cenah duh kagungan garwa ditetep kitu jol serenge sadagus kumaha teh kalem gitu. Lain kalem cenah di imah mah leuwih ti kieu pi kapusingeunana. Pamajikan teh tuh. Jadi ngabandingkeun pamajikan pusing di imah jeung pusing di kantor mending keneh di kantor matak seuri. Enteng cenah sakieu mah. Eta ku ningali foto. Tuh matak lamun bojo geus nyirikeun anjeun pi surgaeun jeung lain pi surgaeun mah kitu we iza nazarta syarratka. Malah ke aya anu kenging anu teu kenging jadi kenging diciptakeun jadi amal unggulan teh seueur nya dina rumah tangga. Siga salat sunat heula, salat sunat teh wajib atau tapi sunat? Nya sunat, pan sunat, tapi jadi wajib anehnya. Sebab ke dialog antara malaikat Allah sareng jalma anu salat wajibna ruksak teh. Deh, saur Allah teh. Ieu mah moal ka mana bawa salat kieu peta mah neraka. Salat 5 waktuna ucutan ruksak pisan. Huwa ahlun nar. Salatna ahli neraka. Tapi saur Allah kaela hal indahu minat tatawu. Keanan, tapi tanya heula sugan manehna sok salat sunat. Ditaros ku malaikat teh digulik sak leres. Bala ya Rabbi leres. Gusti osok salat sunat geuning. Fayukammalu fi amalihi. Lajeng eta salat sunat teh disarungsumkeun kana salat wajib anu ruksak teh anu roges, anu recol. Terus disarungsumkeun mah rata deui we, alus deui salat wajibna teh. Mangka saur Allah udkhulu fi sa'ti rahmati. Tah ayeuna mah cenah asupkeun ka kelompok umat kaula anu ahli surga ku salat sunat. Urang salami ieu gaduh anggapan yen salat sunat teh tinggalkeuneun. Sanes. Tinggalkeuneun teh lamun memang urang kudu ninggalkeun. Nya kudu we anger. Malah keur nyalametkeun salat wajib anu urang nu tadina pinarakaeun jadi surga jadi wajib. Ya. Jadi dina hartos sanes secara bahasa sara wajib didinya teh bakatku penting. Lamun kira bakal nyalametkeun anu wajib salat sunat teh ku urang dijadikeun kewajiban gitu. Nah, jadi salat anu biasa diciptakeun jadi luar biasa, anu sunat anggap ku urang wajib lah. Terus ulah kagungan emutan yen zakat eta hebat, teu aya hebatna. Nu hebat mah nu infak. Ari zakat mah nu harta nu lian. Urang kapihapean senal, tuluy umulangkeun senal, nanaon hebatna dan nu batur atuh nya. Teu istimewa, da kitu kuduna lamun teu dipulangkeun rek naon, gasab bannya. Bangsat ka asupna. Tapi anu hebat mah nalika urang nyiptakeun amal anu biasa jadi luar biasa. Eta tuangeun anu geus dikaluarkeun zakatna infakna kari milik urang pribadi tos teu aya nu ngaharubiru. Kantun wal ieu mah make jeung inget ka tetangga, inget ka sobat, inget ka baraya deh. Hayang kaasaan harta anu mutlak milik urang kaasaan ku nulian eta anu disebut amal unggulan. Yadkhuluna jannata bighairi hisab, bisa asup surgana tanpa hisab lantaran amal anu hebat eta. Jadi nu biasa cobi diciptakeun jadi luar biasa. Anu teresep di rumah tangga salaki teresepna naon ka urang? Ngangkrang misalna mah. Depan tes awe ngangkrang banyak. Resepna teh urang di rumah tangga kahayang caroge mah cing atuh di imah teuing mah entong lungguh ni kawas ratu tak kitu. Hayang we aya jalingkakna. Usah kade ke. Atuh da kudu ari di rumah tangga mah aya jalingkakan saja. Sensasi. Ieu mah aluman aliman ngewa atuh kudu jalingkak di kamar mah. Mun bisa mah pakaian anu narik birahi saur Nabi oge pan. Make anu rok rapia misalnya mah. Anu rok rapia tak dia duh bari ngadurukan di kamar teh ngadurukan bari muih. Para rantes kan ulah nganggo koteka kan. Teu ari-ari betul.
Tah jadi ngayakeun sensasi anu biasa kayak patarosan kumaha hukumna ria. Tah ria teh Pak min Dubai bin malati sauda dina hadisna teh pane Al-Marugi haram sabab syirik alit tapi nalika ria disinakalkeun hayang kapuji ku salaki hayang kapuji ku pamajikan hayang kapuji ku dunungan teh eta mah kengeng bisa daceng sat kantos ngabahas bab eta janten ria anu vertikal ka Allah teu kengeng tapi anu aya kaitan jeung nepi ka hayang kapuji ku dunungan nepi ka urang gawe jadi alus sieun goreng gawe ti hot-hat tah eta kengeng atanapi caroge hayang kapuji ku pamajikan pupujieun unggal poe emang ngulikeun emas alus eta teh pupujieun kitu mah nya malah salaki anu medit mah pamajikanana anu ngibul anu ngabuli geuning nuju hamil ge bebeja akang cenah ieu budak totojer ti jero ieu cenah aya kahayang ieu mah cenah akang nyiram ieu mah lamun teu dilaksanakeun mah teu penyon mah teu jeding cenah ieu mah mun teu dilaksanakeun teh pokna teh ngakal da salakina medit mending kitu sada kana medit mah nah hayang naon cenah hayang ka toko emas pan nyiramna ge hade ieu mah tuh da diakalan tah nu mawi upami gaduh caroge medit ieu nya saur Nabi pan hadis Abu Daud khudzi ma yakfiki wa waladaki bongohan sakuna sok rahrahan gitu kengeng jadi ngabongohan saku salaki lantaran salaki medit eta mah kengeng mah halal eta jadi mohon mauk anu halal teh nu kitu eta meureun istri sudah pandai mencari uang sendiri tina saku ngan anakna kudu hati-hati kudu make bismillah gitu ada bismillahirrahmanirrahim bisi inget wae menang maok wios dasar nabi atuh sok cokot sakaperluan anjeun jeung anak anjeun ulah kaleuwihi tah teh maok anu dihalalkeun maok syariat teh nu kitu mangga ibu tah eta biasana sok inget teh sadina pangaosan teh ibu-ibu teh eta we nu diinget-inget teh matak lengekeun cenah bapana tadi itu saya teh jadi keur urang supados siap-siap ibu aya nu dimeunangkeun tapi keur bapak-bapak ge kudu hati-hati lah kitu nya nyimpenna ulah di mana wae atuh montong jalinger eta dididikan keur sararea atuh nyaho aya kencit syariat syariat sama kencitna aduh sad saya paktosna alah tah eta panginten janten anu biasa sina jadi luar biasa teh ku urang diciptakeun tandana yen urang cerdas jadi jalma nu takwa mah anu makhrajan menghadapi masalah tanpa masalah nah pegadaian mah tidak membiarkan masalah berlarut-larut dan dibiarkan sampai hari esok itu bukan seorang retoris kehidupan jadi jelema anu ngantep masalah nepi ka terbengkalai isuk deui tah eta jelema anu lelet bukan ciri orang yang cerdas yang takwa anu bisa dipigawe poe ayeuna pigawe tinggal isuk anu anyar ulah ditumpuk-tumpuk masalah jadi ngagebreg tah eta teh bagian tina konsep kecerdasan nu urang kedah dipolakeun dijalankeun kalebet ke urusan-urusan anu kaitan sareng berkah kerja berkah di rumah tangga sad da saya waktosna teh ya kene urang nyambung il hadisatnya mudah-mudahan lah sok sanaos luluncatan jeung haja naon anu didugikeun aya nu tiasa di garis handap namina we kultum kuliah 30 menit mudah-mudahan aya manfaatna cenah ieu mah tiasa nyanak saku ngodok cenah tenang lah ulah bebeja kasih bapak nanya bisi inget we menang mauk teh entong ieu mah menta ongkoh teu bebeja ongkoh tah eta kencit syariat teh tos mun menta risiko dapur hoyong teu aya gampil runtuhkeun dapurna ieu teh rek ngarisikoan dapur tapi dapurna teu aya cenah kumaha nya jadi aman atuh nya enteng lah hirupna da tah kitu sederhana aduh hapunten nu kasuhun
ka iwat iman sadaya ka rekan-rekan para staf. Mudah-mudahan sekali deui anu didugikeun aya manfaatna. Aku lu qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini ikut mereka tamat. Alhamdulillah. Ieu teh episode kahiji insyaallah. Mun anu periogi panyambung dina kajianana name bubuka rupina mah painten Mbah anu mana periogi di Guar langkung Jembar dina kasempatan anu sanesna. Mudah-mudahan hal eta tiasa tinekanan ka sobat-sobat baraya ihwatu iman sadaya rupina painten urang alap cekap jalaran waktos hatur nuhun ku paratosanana utamina ka Bah Dodong anu parantos maparin bekal anu insyaallah mundal kanggo kaperiogian urang sadayana. Jazakumullah khairan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.